Macam nyamut lauk nih teh. Astagfirullah. Adit, Dit, Di tukang jika nama akan pembedilan oh sarang saha teh? sorangan jika nama yang mereka pipir Oh nya tuh, sip. Jadi sada wae kumaha ieu teh? Betul. Bang Jai, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mang Jai mah aduh. Hujan gitu ya. Ya, minggu naon gitu ya. Aduh, khawatir udah. Ujang eta ngaritos menang sabaraha karung? Astagfirullahaladzim hujanan ngarit ieu coba babadotan diasupkeun ujang mah. itu udah gara AA ngomong wae Ujang nih ieu bubuligir ujang tos cara anak muning ieu gara ramil kieu. Ulin milu mah. Milu ulin mah. moal si amal wawancara itu Hayu Sok we atunya atuh dah. nyari Kada si bener. gering. Ya, Teh bejakeun ka si mama gitunya. Mah kitu jukuna teu meunang geus saeutik. nuhun siap Ade eta Kuat merdok kieu belok euy. hujan. Hujan, oh hujan. Eta maneh ngarah naon di kitu-kitu calana? Turun lagi ya. Ngarah naon di kiki calana ieu? Pan ame katingali tapak pelor mang. Iya teh. Tuh tapak pelor urang geus shotgun itu jeung AK ieu teh tapakna teh. Ame katingalieun urang geus perang. Tih, bet kieu ieu. Ulin ah, Eta mang jiga roromeheun euy. tiba heula urang ngeromeheun. Oh, tiba baheula. Budak keneh geus roromeheun atuh da Ulah, ka mana? pisahan Ahmad mana? Ahmad Kay. Oh, Ahmad Kay. Puasa teh Ayo. sia. Teuing euy asa curiga urang geus eta mah euy. puasa. Heeh. Geus sok godin si eta mah pagaweana ge. Lah itu. Hayu. Ayo tuh. Ajik. Saya eta. Bakal hebat batur mah anyar euy. Urang ieu
kabita intil ikut koning kieu belum. Batur mah ini sih batur aing kapangih deui Kodin. Duh anjing. Itu tinggali itu siamat aji ku aing sia. Tong kaneng. Urang teu nyangka urang ka maneh euy. Baheula maneh sok puasa geuninganan 3 bulan cacap. Bejakeun ka PRT hayu bejakeun Bejakeun, PRT. PRT. Hayu Eta bejakeun. naon ieu bukti ieu mah Eta naon ningali eta naon? Teh keur ngabuburit urang teh. Ngabuburit nah jeung nyuput di dieu. Pan supaya batur teh mental. Ah, bejakeun hayu bejakeun ka PRT hayu. Eta mah Hayu lah Bejakeun. Hayu bejakeun, hayu bejakeun. Bejakeun. Sok mau dibejakeun. Sok Asal hiji syarat urang mah. Tingali urang ieu naon eueuh. senang. Tak urang tadi diudah gara-gara si Adi tadi nalapung kaleng aji ke manghadan pelatuk. Namu lompatan ke urang nyarekan. Jadi urang buru kumaha enak panyokotkeun senang. Panyokotkeun senang. Ka manghadan. asal ieu urang dibejakeun. Moal dibejakeun. Sok ina kadikeun lah. Ieu kadikeun lah. Tadi nama Wah aing leungeun marah. Tepak Tak labu. kunaon? Tiga beker. Oh aing guyang di udag manghadan aji manghadan mah da. Cek urang lompat lu. Manghadan mah rada kitu euy. Nya Asli manghadan mah. kade maneh ku manghadan nih. Sok we. Ah, bae urang mah jadi kumaha we ka. Sok ayeuna nya. Heeh. Maneh teh nyokot senal ke manghadan. Tong bejakeun cek urang. Siap. Pokona mah tadi anu eta kitu nu make baju beureum gitu. Heeh. Siap lah. Kenal jangan. Kalau yang gitu pan hujan teh bisi kering teh. Ieu di nulut ikan teh ieu. Burukeun. Ngalilakun si eta mah dasar Godin. Perdo kieu. Nya eta beungeut tingali atuh. Hah? Kuat agak ngaca. Astagfirullahaladzim. Ngaca. Kaca euy. Tuh kan ieu tah. Astagfirullahaladzim. Jai, itu asli. Asli eta. Ah, kajian make masker ah. Bisi ah. Ah, moal balik ieu mah euy. Ayo ah, bae ku kumaha yuk. Anjing. Itu gua manghadan teh euy. Sasaram aing sieun nih ah. Dari teki da kumaha pan syarat mah kitu sih dibedakeun ke Pak RW aing euy. Keun bae ah. Aing geupeun nih kadinya lagi ah. Bedagal kitu anjing juga naon teh. Mang hadan lain. Heeh, rek naon? Teu mang. Da abdi mah bade ngalangkung hungkul kali ieu mah. Jangkar. Naon kakolot kitu? Oh, no.